neraka ya neraka teh mebel. Oh. Aduh lamun napal pisan ke pasantren mah da euy. Anak ya. Oh, mana tuh da kadenya mah. Sabaraha bata sadayana? Jika nanti kuat di motor malah cenah Ali Amin tadi nantosan awis. Yang si Amis mantnya. Telat. Aku sorte pibat. Hari nyamankan kamar tua karena Nyatukan tenah. perencanaan nyaman tuh dan jangan langsung tadi. Kapungkur mah aya almarhum Ayadi anu minat teh pentokeun pisan Mitra Batik. Yadi Rahman. Yadi Rahman. Almarhum. Anu ayeuna mah aya hordeng geuning. Bawah-bawahna teh tos aya bengkel geuning karnet. Mudah-mudahan Al-Mufi al-Bakal Sabiqul Kumasa dengan menjaga syara'an manfaat luar sama di istrinya. Nuhun. Tabu opat ya tos rempeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haq wal mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mahluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Para hadirin sadayana, ahli panaosan dararamang sadayana. Alhamdulillah sadayana puji syukur urang sanggakeun ka Allah. Shalawat wa salamna mugia salamina dikucurkeun ka junjunan alam ali habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teuhilang ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna,
atuh mudah-mudahan mugi ka urang sadaya anu janten umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan wengi ayeuna tema anu bakal dibahas perkawis ulah hariwang ku perkara rizki. Naon cenah temana? Atuh apal-apal kana temana atuh. Para hadirin sadayana, ari nu ngaranna rizki teh ma kuntu fi abihi, sesuatu anu bisa dialap manfaat kurang, itu ngaranna rizki. Jika modelkeun ayeuna urang di bumi gaduh bea sakarung, cik anu sakarung eta dituang sadayana henteu kurang, henteu. Estuning anu jadi rizki mah nu nyampak dina piring. Ari eta beas nu aya nu sakarung nu aya di bumi eta mah disebutna milik. Janten benten antawis milik sareng naon? Sareng rizki. Urang ayeuna boga sarung 30 setel dina lomari teh. Itu disebutna milik. Ngan lamun ayeuna didudut hiji tuluy diangge ku urang nu dipake mah karek disebutna rizki. Matak ayeuna teu sakabeh milik itu jadi rizki. Ngan setiap rizki itu pasti milik urang. Aya kalana ari geus lain rizki nana mah tuangan nuges diasupkeun kana bahan, ari lain rizki nana mah bisa keluar deui, berarti lain rizki urang. Da ari tuangan nu jadi rizki urang mah lep asup kana tikoro nyantrung dina padahara, tah eta mah karek disebutna naon? Rizki. Allah subhanahu wa ta'ala ngadawu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kunaon geuningan pangna ayeuna dina urusan rizki ieu tong hariwang, tong sieun teu kabagean. Sabab jauh-jauh hari sebelum urang diciptakeun baheula urang masih keneh aya dina goresan lauhil mahfuz, itu geus ditangtukeun bikat birizkihi, pirizkieunana geus ditangtukeun ku Allah. Sapanjang urang hirup maka itu pasti dibarengan jeung naonna? Jeung rizkina. Moal aya kacaritakeun ayeuna jelema teh hirup tapi rizkina eueuh, moal mata. Sepanjang urang hirup mah rizki itu pasti aya. Ngan di mana ayeuna rizkina geus beak berarti urangna game over eta teh. Kuninga game over is dead, game over teh. Tah matak ayeuna kunaon geuningan pangna ulah nepikakeun jadi hal anu kudu dipikahariwang ketika urang teu dibere rizki bae. Udah urang mah da nafsiran rizkina duit wae. Leres henteu? Urang mah lamun boga duit karek disebutna teh meunang rizki. Ari keur duit eueuh mah teu disebut meunang rizki, padahal mah nu namina tafsiran rizki teh itu luas. Waktu nu dibikeun ku Allah rizki eta teh. Nyawa napas nu dibikeun ku Allah rizki eta teh. Sagala rupa aspek kahirupan urang nu nyampak dina hirup urang itu kabehanana rizki. Matak saur Allah wa mimma rozaqnahum yunfikun.
wa mimma jeung eta tetep tina sawarehna perkara rozakna anu parantos ngarizkian kami kana eta emah yunfikuna ngainpakeun eta jalma-jalma dina harti rezeki teh tong dikekawak wae ku sorangan. Mana buktina ketika ayeuna sakabeh waktu penting dipake jang hees ku urang teh. Ari nikmat kulem rezeki sanes. Rezeki. Tapi cek Allah wa mimma rozaqnahum yunfikun cik atuh sisihkeun 15 menit we memeh subuh geus nyaring. Yunfikun diinpakeun jang ibadah. Jang nyaring peuting ulah ieu mah peuting teh beak we dipake jang naon? Hees. Dinanya dipake jang hudang ngadon kalah sila gapleh di pengkolan. Wa mimma razaqnahum yunfikun inpakeun di jalan Allah. Naon bukti ngainpakeun waktu? Kurang diajar ibadah dina eta waktu. Maknya ayeuna urang salila hirup di alam dunia geus 50 tahun can ngasaan acan tahajud. Aya nu can ngasaan tahajud? Aya, ngan lain nu di dieu. Dan nu di dieu mah yakin ahli tahajud, insyaallah. Insyaallah teu salah. Ari teu salah mah bener berarti lain. Ya. Tapi da aya wae eta teh geus nincak umur 50 tahun geus tereh-tereh kana game over tahajud can pernah khotam Al-Qur'an ogenan can sakali-kali ajan bacaan salat ge ceuk paribasana can katalar acan can bisa maca tasawuf ge da loba eta teh ieu fakta. Margi ayeuna di lembur di ditu aya komunitas remako remaja nu geus karolot gitu nini wungkul nu geus umur 60 70 datang ka pasantren hayang ngayakeun pangajian reboan cenah ada jadwalna teh Senin Salasa Rebo Kamis Jumat geus pinuh kabeh iwal ti poe Rebo hayang diajar maca Quran eta dugi kakeun ti mimiti Iqra hiji ieu mah ti mimiti a ba eta hayu we ba ge anu poho deui da tuda ge ngajina geus mimi tapi da ari tuluy ku terus dileukeunana mah geuningan ayeuna hampir berjalan 4 tahun tos dugi kakeun kana Al-Qur'an ageung lancar macana tuh ari kuladang aya kadaek mah geuningan eueuh perkara nu mustahil dina hirup teh matak ayeuna ulah sok gengsi kieu aduh abdi mada arera ngaji teh komo ngaji Quran mah teu bisa-bisa acan jeung incu ge lancar kene incuna ceuk paribasana surat Anas ge teu katalar-talar acan tong kudu gengsi tong kudu era tong kudu kukumaha meungpang aya keneh umur aya keneh yuswa sok diajar dalamun ayeuna teu ayeuna rek iraha deui bae geus aki-aki ngagigiwing Iqra 3 ge keun bae ari dina kasayan mah ulah ngarasa isin atanapi sok aya deui jalma teh nu kieu aduh ararisin teuing kudu ka masjid ari beungeut pinuh ku tato ari kitu ngajadi syarat rukun asup ka masjid kudu bersih tina tato kan eueuh ti ditu nage seorang Sayyidina Umar bin Khattab itu nu baheula namun urang mah preman jeger baheula mah tetapi ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an bergetar hatena menta dianteur ka lanceukna cik anteurkeunlah ka Muhammad
hayang asup Islam, hayang ngucapkeun 2 kalimat syahadat, nu padahal tadina benci kana Islam teh, teu beuki kana nu ngaranna ajakan baginda Nabi teh, tetapi barang hidayah diantarkeun ku Allah teu nempo basicna saha, teu nempo tadina kos kumaha, teu nempo nu tadina kalakuanana goreng patut sakumaha gorengna, teu nempo Allah mah ketika hidayah datang tah didinya aya cahaya ti Allah. Mata ulah sok ulah naon ulah eraan dina bab kasayan mah. Can bisa bacaan salat sok tanyakeun ka kiai ka ajengan setempat. Duh abdi teh can katalar tasawuf teh kos kumaha atuh hoyong apal. Moal matak di era ieu atuh. Justru nu aya ge bungah kacida. Gusti jalmi kenging hidayah. Nah, urang wangsul deui dina urusan rizki teh itu geus aya ti Lauhil Mahfudna. Barang urang borojol ka alam dunia geus aya catatanana di Lauhil Mahfud. Si Agus rizkina beasna engke syahid sapanjang hirup di alam dunia bakal beak sabaraha juta tonun, nginumna bakal beak sabaraha juta letereun, pakaian nu dipakena itu bakal sabaraha seteleun sepanjang hirup di alam dunia teh itu geus aya catatanana. Sabab memeh urang terlahir ke alam dunia kudrat irodatna Allah geus aya ti baheulana ti ajalina. Tah matak ayeuna saur Ibnu Athaillah dina kitab hikamna ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil qalbi dalilun alantimasil basirati minka. Lamun ayeuna urang bersungguh-sungguh dina sesuatu hal nu geus pugu-pugu ditanggung jawab ku Allah. Naon nu ditanggung jawab ku Allah teh? Rizki itu ditanggung jawab. Najan cek paribasana teu diteteangan rizki mah nyamperkeun. Ulah eleh ku cacak. Ari cacak teh ngahakan naon? Reungit. Ari cacak boga jangjang teu boga jangjang, tapi ari reungitna boga jangjang, tapi tara aya kacaritakeun cacak frustasi neneangan rezeki. Bener teu? Tara pernah kacaritakeun cacak frustasi. Tapi da geuningan ketika ayeuna Allah rek nganterkeun rezeki ka eta cacak, si reungit teh pan saeutik-saeutik teh ngadeuketan capluk we ku cacak teh. Jadi rezeki itu diantarkeun ku Allah. Coba ayeuna urang tengetan di imah timulai uyah madein Sidoarjo eta jauh-jauh ti Sidoarjo ka dieu ka Tasikmalaya uyah tuluy ayeuna mecin Ajinomoto itu ayana di Jawa Timur. Di Jawa Timur eta bisa tepi ka Tasikmalaya da ku Allah dianterkeun minyak goreng kabeh we ieu nu napal dina awak urang pan kabeh ge meunang batur. Waas lamun ayeuna hirup sagala ku sorangan. Hayang nyieun uyah jieun ku sorangan, hayang nyieun gula beureum jieun ku sorangan. Hayang nyieun hayang boga beas kudu nyawah ku sorangan. Kumaha lamun ayeuna jelmana teu boga sawah. Tapi geuningan rek nu boga sawah, rek nu teu boga sawah teu weleh dahar mah angger kejo. Leres teh? Najan cek paribasana teu boga peternakan sapi unggal lebaran mah aya we sapi teh. Lagi sapi teh aya we rendang opor. Urung kupat eta ka urung-urung kupat Gusti dimangun reja. Nu nyieunanana teh orang Cikatomas. Dibelian we ku urang mitra bati ku urang panunggal di dieu tuh ari geus rezekina mah dianterkeun ku saha ge ku pangeran ge.
Ya Allah, Allah sakitu bageurna dina kahirupan urang. Nah komo ayeuna zaman kiwari malah cek paribasana hayang butuh anu teh teu kudu ngingki ka pasar, tinggal tungguan we di imah. Bari diuk ngoprek we HP, GoFood atawa ShopeeFood. Hayang naon ayeuna menu, tinggal dipilihan restoran nu mana nu hayang dibeli. Kurunyung teh datang si kurir teh mikeun duit tuh jadi teu kudu capek urang teh. Naon ieu teh? Nah, tah puguh mata lamun geus puguh rezeki urang mah itu moal mata ka sasaha deui. Ngan Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ieu mengklasifikasikan rezeki teh aya 4 kelompok. Di antawisna aya rezeki anu adna nupang handap-handapna, nu kaduana aya rezeki anu a'la nupang luhur-luhurna, aya rezeki anu afdol nupang unggul-unggulna, jeung aya rezeki anu tamam nupang sampurnana. Mana rezeki nupang handapna? Al-malu, harta eta teh rezeki panghandap-handapna. Anu urang mah geuningan lamun keur teu boga duit beas dina ATM koredas beak kabehanana pan rancung hulu teh wah jangar kana sirah teh nepi ka keun teu bisa sare mikiran isukan kumaha ieu meuli beas nepi ka keun ayeuna wah gulung gasah dahar teu mirasa ceuk paribasana gara-gara nu kapikiran teh aing ieu kumaha isukan nyatu ieu beas can boga-boga acan duit eueuh pagawean eueuh rek kumaha lamun kitu. Tapi da buktinana teh pas isukan teh aya eta nu hajat 4 bulanan kaodang dina hajat 4 bulanan teu pirangan ukur Al-Fatihah aya kikitu ukur nya nyungkul balikna teh pan ngagigiwing besek kulantaran budakna dibawa jadi 2 rezeki sanes eta tuh duit teu boga beas eueuh pagawean eueuh tapi geuning daharna angger aya. Mata kulah sok bingung urusan naon rezeki komo nu ngaranna urusan harta bab duit teu kudu jadi pikiran nu puguh mah lamun ayeuna urang keur kabeneran eueuh duit tuluy di pikiran nu aya kala stres. Lamun ayeuna urang menta rezeki nu diteteangana ulah patokan rezekina tapi menta kanu merekna sok deketan kanu merekna penta ka Allah urang teh misalkeun ngaduak ieu mun ceuk paribasana lamun dibolekerkeun mah urang rek menta jasa ka Allah teh bae teu nanaon da jeung Allah ieu lain jeung tatangga ari jeung tatangga mah pan urang mun rek menta jasa teh lah bila kada kitu-kitu we permenit hitungan tapi ari jeung Allah mah bae hitung-hitungan ge ya Allah abdi teh salat atos diajar bener ogenan eukeur pangajian malam Senin ge teu pernah pegat abdi teh tapi Gusti kunaon ieu jalan hirup abdi teh meningkat seuseut Gusti cik atulah gebraikeun jalan kahirupan abdi bae teu minta kitu ka Allah bae bebas ka Allah mah rek kumaha ge meungpang-meungpeung jeung Allah nu tara comel dar da urang lamun ayeuna teu menta ka Allah rek ka saha deui jelema mah aya bosenna dipenta sakali mere dipenta kadua kali mere ngan bari merengut dipenta ka 3 kalina diomong dipenta ka 4 kalina nulakan pantok memeh urang tepi tuh da mentana ka saha ka jelema mah aya bosenna Allah mah justru ketika ayeuna urang beuki resep menta ka Allah
Allah beki resep beki cinta ka urang cirining oh maneh teh bener ngahamba ka aing geuningan maneh teh geuningan bener ngadeukeutan ka aing aya masalah dibalikeun ka aing aya kabungah dibalikeun ka aing aya kasusah dibalikeun ka aing aya permasalahan hirup naon bae balikna teh geuning ka aing bener maneh teh hamba aing cek saha teh cek Allah teh tamata ulah kagok saeutik menta ka Allah gede ge menta ka Allah mending menta naon menta nu gede sakalian ulah menta rezeki teh meningkat koret sadirion ya Allah atuh ih paparinan abdilah mobil Honda Jazz wios Honda Jazz ge nu penting mah abdi kacandak pamajikan kacandak budak karek dua ieu lamahi dina Honda Jazz ge tong kagok menta ka Allah mah menta Alphard ngarasa RT-eun asup menta HIS ngarasa RW-eun asup sabab ayeuna leutik menta ka Allah gede menta ka Allah puguh-puguh menta gede sakali ka Allah mah tak ulah kagok ulah sungkan menta ka Allah mah mending gede langsung sakali insya Allah hiji rezeki nu panghandapna teh nyaeta harta banda dua aya rezeki anu pangluhur-luhurna naon al afiyah kasehatan sehat mah pang mahal-mahal dibanding duit ge mending keneh cager komo lamun ayeuna nya cager nya loba duit ngeunah hirup teh mata kayeuna rezeki nu pangluhur-luhurna teh sehat sok urang lamun keur sehat dadahar ngan ukur ejeung asin cek paribasana jeung tolenyeng jeung jengkol ngora tuluy eueutna teh panas pan ngeunah najan kitu wungkul ge tambahan we tahu tempe tambahan we jeung gepuk beureunan pan ngeunah dahar kitu teh ari kunaon mah ku sehat mah coba lamun ayeuna nu geri ditawisan sop buntut bade godeng ya godeng pasti ge atuh naon atuh iga bakar atuh para lain naon atuh hayang utah hayang utah batur mah dibere batur mah hayangeun utah teh Gusti eta ditawaran salarupa embung nu ngeunah nu mahal nu nikmat cek kurang nu cager embungeun nu gering mah ciri bahwa nikmat sehat teh itu mahal kacidah margi logikana kieu ayeuna ari ku cager mah kanyat neangan duit tapi ari ku duit mah teu kanyat neangan cager sok buktikeun mun cager mah geura unggal poe umpamana dagang cilok tepirangan ukur bati cek paribasana 70.000 sakali jualan teh tapi dari kucager mah geuningan alhamdulillah mun ayeuna unggal poe 70.000 taro dina bersihna 50.000 mun sabulan geus sabaraha 1,5 juta lamun ngukur ayeuna sapoe 50.000 sabulan 1,5 juta eta teh karek anu geus kaprediksi ku urang pacan ayeuna meureun aya pamere ti batur eta mah lain deui tapi lamun ayeuna urang gering sakumaha lobana duit ge moal mata bisa nganterkeun kana cager moal aya jelema nu geus sagala karasa paru-paru bengek ya culi geus kudu make pasang geus kudu make alat tuluy ayeuna check up kudu 2 minggu sakali dipikir-pikir mah ieu teh nepikakeun najong galengan hayang berobat kitu teh bela anu tadi na duit na loba pakaya na loba kulantaran nu diudagna cager balong eueuh sawah eueuh
bahkan itu petak imahna ogenan beuki ngaleutikan jang ngudag naon, jang ngudag cager, matak ari ku sehat mah ih mahal kacida di atas harta banda. Tah ieu nu sok kapopohokeun ku urang teh. Rezeki sehat nu dibikeun ku Allah. Nah, ari ayeuna ari keur paranas tiris mah geuningan urang teh nya sok langsung kuat neneangan. Aduh, tasbih di mana ieu tasbih? Mana tasbih? Geus harareeng mapan inget kana nu kitu teh. Coba lamun ayeuna duit keur loba, usaha keur alus, jabatan keur memejeuna alus. Ingat moal nyekel tasbih. Ah, beung teuing hanteu ka masjid ge jadi poho alasanna teh aduh ieu mah euy pi duiteun 2 juta. Tah matak rizki anu pangluhur-luhurna teh sehat. Aya deui rizki teh nupang abdol-abdolna, nupang unggul-unggulna naon auladul abror, putra turunan anu sararahe. Duit 2 miliar eueuh nilai hargana dibandingkeun jeung boga budak anu soleh. Imah sakumaha menterengna eueuh bandinganana dibandingkeun anak soleh. Atuh kumaha teu soleh jam 3 ceurik ngabanginging ngaduakeun urang Robbi gfirli wali walidayya kolotna mati hees. Budak namah nyaring kacai ngamparkeun sajadah tahajud menta ka Allah, ya Allah hampura si emak si bapak teh. Pikanyaah anjeunanana sakumaha anjeunanana parantos mikanyaah abdi baheula keur leutik. Duh nu ngaranna kanyaah indung jeung bapak diukur ku gunung emas sagede gunung Galunggung moal kabayar moal. Urang ayeuna lamun rek ngabales jasa indung jeung bapak digantian ku gunung Galunggung mun jadikeun emas mah ieu buruh nyusuan baheula, buruh ngombehan baheula, buruh ngahuapan baheula, buruh nyakolakeun ti SD nepikakeun sarjana, nepikakeun menang gelar sarjana. Sok diburuhan ku gunung emas. Pok teh jawab ceuk indungna, emak mah teu hayang nanaon, emak mah teu butuh nanaon, teu hayang dibales kunaon bae teu. Ngan kahayang emak mah hiji, di mana isukan emak mayun ka Allah, emak hayang diduakeun. Asyrikni fi duaik, di mana anjeun ngadua ka Allah kade selipkeun doa jang emak, kade selipkeun doa jang bapak. Eta nu dipenta ku kolot telin. Ayeuna sejauh apapun kita melangkah, seberapa tinggi pun jabatan kita di hadapan manusia, ketika urang paduduaan jeung indung jeung bapak mah cek kolot urang teh maneh teh anak, maneh teh baheula teh diombehan teh ku aing, baheula maneh teh disusuan teh ku aing, maneh teh disakolakeun teh ku aing, bisa diajar ngejah, bisa maca Quran, bisa ngajalani hirup nepikakeun ayeuna sukses. Eta teh ladang perjuangan aing. Mata ulah sok diagul-agul jabatan pangkat di hareupeun kolot. Ayeuna kieu Bapak terang Gibran, terang teh Gibran Raka Buming Raka terang teh saya tatanya wakil presiden tuh siapa ge apaleun.
Ari Gibran teh budakna saha? Budakna Jokowi, Joko Widodo. Di hadapan manusia sote ayeuna Gibran, seorang Gibran itu dihormat-hormat, disanjung-sanjung. Bahkan reka mamana teh itu wah ajudanana teh asistenana teh balata. Tetapi ayeuna ketika di hadapan Jokowi teh maneh teh anak. Masing sakumaha luhur jabatana ge dihareupeun kolot mah anak. Nu baheula dipangmeulikeun mobilan ku aing teh. Nu baheula masih keneh di calanaan, di bajuan, di usapan unggarek sare. Di pepende kolot mah moal matak nempo jabatan. Matak kunaon dina peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diisrokeun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Aya naon di Masjidil Aqsa? Di Masjidil Aqsa teh itu ternyata karuhun Kanjeng Nabi aya di Masjidil Aqsa di ditu di Palestina. Lamun ayeuna urang ngaruntuykeun nasabna Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah, Abdillah bin Abdul Muthalib putrana Hasim, Hasim putra Abdi Manaf putra Kusoy, Kusoy putrana Kilab, Kilab putrana Murrah, terus dipapai engke bermuarana di Nabi Ibrahim alaihissalam. Ari Nabi Ibrahim jumenengna di mana? Di Palestina. Mata cek Allah memeh ayeuna memeres hablum minallah, beresan heula hablum minanasna utamana sing hade kanu jadi karuhun indung bapa utamina. Tah matak lamun ayeuna dina kahirupan urang ieu teh hirup teh asa teu pararugu hirup teh netes semplek nincak semplak kitu salah kieu lain. Introspeksi diri geus sajauh mana urang ngamuliakeun indung jeung bapa. Sabab ari nu ngaranna nganyinyeri indung bapa mah teu kudu dikontanan engke di akhirat, di dunia ge geus dikontankeun ku Allah siksana. Hati-hati sakeclak cai mata indung tina sabab nyeri hate tinu jadi budak, murkana Allah itu bakal lungsur dina kahirupan urang. Bab rizki kahijab, bab kebahagiaan dunia kahalang ku dosa nu jadi indung bapak mah. Matak oma kahade memeh jarah ka mana-mana teh, memeh ngadatangan ka saha-saha teh, memeh menta doa ka ajengan teh, pangheulana nu kudu didatangan mah indung jeung bapa. Cenah ge da indung urang mah bodoh, bapa urang mah bodoh, teu bisaeun jampe-jampenana ge teu kudu dijampean. Ku ayana doa tinu jadi indung jeung bapa najan cek paribasana lain berbahasa Arab itu pintu langit terbuka lebar, jalan kahirupan urang itu caang narawangan. Lamun beres urang urusan numpak kuat pakait jeung indung jeung saha jeung bapa, mata rezeki numpang abdol nate anak soleh. Naon cenah? Anak soleh. Nuka opat aya rizki numpang sampurna. Naon? Ridollahi, menangkeun karidoan ti Allah. Ngeunah lamun hirup geus cicing dina ridona Allah. Cek paribasana kudu ngojai dina seuneu api neraka, ari aya dina ridona Allah mah nikmat. Kayak ieu nah ieu teh jiga nu teu kaharti. Ayeuna urang tilik tugasna malaikat malik. Cik malaikat malik ngantorna di mana? Dina neraka. Tapi malaikat malik ayeuna ngarasa panas teh ku seuneu api neraka. Malaikat Jabaniyah tugasna tukang ngadudutan jelma-jelma nu daroraka, tukang nyeredan
embun-embunanana jelema anu maksiat ka Allah. Itu kan tugas sapopoenana teh dina neraka. Nu pinuh ku seuneu wungkul untab-untaban. Tetapi geuningan geus calik dina ridona Allah mah seuneu neraka nu sakitu panasna malaikat Malik, malaikat Jabaniyah sama sekali teu ngarasakeun panas sabab cicing dina ridona Allah. Analogina kieu aya petugas lapas jeung aya naon peserta lapas, penghuni lapas. Duanana ge sarua, atapna nu eta, bangunanana nu eta, tetapi ketika ditanya ka petugas lapas, betah teu di dieu? Atuh betah pisan, da ketua lapasna. Curcor dana teh itu ti dieu, ngeunah hirup teh boga jabatan. Teu kudu capek urang mangan ukur ngordinir ngontrol wungkul bagian kaditu kadieunana mah tinggal tunjuk we mana nu hayang. Tapi lamun ayeuna tanyakeun ka penghuni lapasna, betah teu cicing di lapas? Teu betah. Nu aya ge hayang naon? Hayang kaluar ti lapas. Geuning kunaon atuh atapna panan sarua, bangunanana padahal sarua, tempat nu dicicinganana ge sarua, tapi kunaon nu hiji mah betah, nu hiji mah teu betah. Nu betah mah itu sabab aya dina tugasna. Beda jeung nu penghunina eta mah tuh da keur dibina. Jadi rek betah kumaha? Tah matak hirup cicing dina ridona Allah pangeunah-ngeunahna ta eta teh rezeki nu pang sampurna-sampurnana. Di mana atuh ayana ridona Allah teh? Dina taat, dina ibadah. Tong wani-wani suku ngalengkah kecuali dina lengkah nu keur dilempangan ku urang di dinya aya jalan taat ka Allah. Matak sarua ajengan mah kieu. La ilaha illallah, la matluba illallah, dipidamel kalakuan malar ridho nadat Allah. Rumah tangga lamun nu diteanganna ridho na Allah ngeunah rumah tangga teh. Najan sakumaha cerewetna pamajikan ge. Keunda ngaranna ge rumah tangga. Cekcok saeutik mah wajar. Da ngaranna ge dua perkara, dua makhluk Allah nu salin jinis dihijikeun. Kulturna beda, basicna beda, jenis kelamina ogenan berbeda, kahayangna ge berbeda, kari-kari satu atap bahkan satu ranjang. Matak lamun ayeuna aya salah paham, aya beda paham antawi salaki jeung pamajikan itu wajar. Dak ulah belikan hirupna. Sabab ayeuna lamun ayeuna teu kieu moal jadi ibadah. Sarua pamajikan ge kitu. Pamajikan ulah ngarasa, lah nanaon ge imah teh pagawean imah teh da ku aing, gegeroh ku aing, nyeuseuk ku aing, nyetrika ku aing, ngurus budak ku aing, ngahuapan budak ku aing, ngombehan budak ku aing, ngejo ku aing, sagala ku aing. Salaki nana mah ngadon pelenyun udud we kitu ngoprek HP. Sok aya pamajikan nu kukulutus kitu. Matak engke mah sok bejakeun kade rumah tangga teh nu diteangan teh ridona Allah. Ari ridona Allah nu ngaranna taatnya wayahna capek. Tuluy ayeuna teu purun teu rajeun wayahna da ngaranna ge ibadah. Mun ayeuna senang tuluy salse lain ge ibadah eta mah. Rebahan nu kitu mah tah matak ayeuna teu aya deui rezeki nu kudu dijemput ku urang mah
ngajemput ridona Allah. Setiap naon rupa pagawean nurek di lempangan kurang kade selipkeun didinya abdi seja milari ridona Allah. Lamun hirup geus cicing dina ridona pangeran, rek dina kondisi hirup kumaha bae, rek dina posisi susah kumaha bae hirup, yakin bakal pinanggih jeung katenangan jeung kasenangan. Insya. Jadi rizki teh ya sabaraha bagian? Aya 4. Hiji rizki nupang handap-handap naon teh ya? Harta banda. 2 aya rizki anu pang luhur-luhurna naon? Sehat. 3 aya rizki anu pang unggul-unggulna naon? Anak soleh. Jeung aya rizki nupang sampurnana nyaeta milari ridona Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa terus belajar memperbaiki diri dan sabab nu ngaranna waktu mah terus berjalan. Beuki ka dieu teh beuki ngolotan. Lamun ayeuna dingkang kewe tobat mah kewe hade gawe hade mah kewe istiqomah ka masjid mah lamun diengkang ke bisi kaburu game over manten. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.